ieu urang ngabersihan batin puasa, ngabersihan nafsu puasa. Bulan Rajab tanggal hijina poe Salasa. Nah, mulai ya 27 poe. Cenah kuatkeun liwatkeun 30 hiji, 32, 30. Cenah kula mah deuk disambungkeun bae jeung Ramadan. Eueuh masalah tadi itu. Ngomong doang ieu. Aduh. Nah, urang ke puasa tak ke bulan Rajab puasa. Ye, urang di tengah imah. Lepet aya, lontong aya gitu kan, gorengan aya, misal nu aya ieu mah. Atawa nu dagang aya, duit boga. Eta perang ngaranna ta urang. Duit boga, urangna hayang. Waduh, capek orang puasa. Masya Allah, Masya Allah. Hage kerletik bayar rangginang cokota. Kadinya keuling. Puasa budak letik mah kos kitu. Aya anu henteu di daharangan diambean. Sini aya geura magrib bae. Eta budak keur perang eta. Eta keur perang tah. Aya tukang angon mah pan lain nya nama. Tukang angon mah silem. Kadeleuna mah silem orenganan lek beres. Tukang angon tah mah. Nipu diri. Nah, ieu urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin. Kanjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab atuh aing ge sugan bae hiber gitu kan. Oh menang ke kemudian Salasa Rebo Kamis bublak aya nu ragag di dipan. Pemajikan kaget kunaon Kak? Waduh, Mi'raj teu kuat. Ragag kakak ieu waduh. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ieu mah geus umal nyaritakeun ganjaranana, ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji, hari kahiji, hari kadua, hari aya ganjaran ngan kajen teu dicaritakeun geus. Jangan sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal hiji Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head. Maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah? Desese. Ji keur head emang. Itu baik bobrok sih nyebut head ka aing. Puasa. Nah, sakuat da urang tapi kan dan kekuatan urang nu Allah. Geus penta ka Allah ya Allah ya Rabb abdi teh dek bakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti. Abdina nu Gusti kuat Gusti titah ka Gusti abdi reka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa. Kiai salian ti puasa naon? Oh, maca sholawat meunangkeun 4444 sapoena. Aduh, cideke tutup keburu ka mamana. Atuh emang sia mah ka mamana henteu. Shalawat henteu. Ulah sapoe atuh saminggu 4440. Asana cenah kieu bol kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku shalawat 4444. Cenah lobateun atuh kiai teh mah geus 444. Asal lo bate jara 444. Dia jara 44 biasa ada jara lo bate opat. Kampak ya. Nawar di sia teh opak ya kampak ya. Katarang sia goblok ya. Dasar dia mah moal meureun. Tah baca sholawat ya.
anu leuwih hebat wiridan eta tibatan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi simpulna tanggal hiji Rajabna menurut hisab qotnya Sulam Munairen poe Salasa urang ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna. Wiridna adalah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingna ulah loba teuing sare sakitu bae. Gua bacana kieu lamun penting teu sare beurang hees atuh teh mangarana ojol waktu. Ojol waktu teh mah dendam ongkos urang puasa ieu kuari. Ai bukana teh teh manis aya, teh pahit aya, kopi aya, susu aya. Eta mah ngaranna lain puasa, dendam. Segala rupa aya tah ulah biasa we. Waya bukana biasa bae. Ulah sok segala aya. 5 gelas. Incu datang ke awas jangan dekat-dekat. Ini punya kakek semua. Incu tuh benar datang. Incu sono ada emak lu sono. Mama lu sono. Ini mah punya kakek semua. Kakek segini kurang. Tolong sama emak bawain lagi satu lagi. Ya hei. Aki-aki goblok. Insyaallah karim. Datang ke Incu lagi ngadoakeun kapan matinya kakek ya. Hai pelit-pelit tak ka Incu datang ke didoakeun kapan matinya ya. Kita teluh aja yuk. Masya Allah. Nah, ialah bulan Rajab sakadar mepelingan supaya urang naon gitu ngaranna gairah. Horeganannya. Di ka mana tuh urang? Jamual henteu pasti menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau banul kalbu wasaid Zain boga anjing lacak Ki Zaid dikencarkeun cek Ki Zaid. Hei Bopi, kejar kijang. Bopi nyileuk kijang mobil apa kijang kamu macam-macam aja. Aduh sial si Bopi kuat kan nyileuk gitu aja. Nah, Bopi kejar kijang. Dikejar kok jana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hilang tidak penglihatan karena mengejar kijang untuk diterkam. Geus sajam bae. 2 jam 3 jam keneh bae. Je. Si Bopi kemana ya ganti ngaran baik yang gitu si Pepen je jadi karali ya si Bopi sudah kurang giat amat dia udah balik ya kudu ganti ngaran kan dukun makan kos gitu asal gering baik ganti ngaran atau dagang tuh maju-maju ganti ngaran puru kurang modal endahan ngaran jadi sasaran tolol dah dukunnya. Aduh kenapa ini. Aduh saya dagang nggak maju-maju katanya. Woi mati harus ganti nama cek dukun ganti ngaran. Kerja ngaran aja ngaran kula iya adalah kerti bapak mah alhamdulillah Marta. Oh nya Marta sih ngaran. Kulantaran ieu dagang sia haju teu hebat. Mundur baik ganti Bakrun tuh ganti Bakrun. Masya Allah kuari dagang alhamdulillah maju dagang martabak ngan geringan baik
jadi kuari geringan bae datang deui ka dukun keur ieu mah ngaran Marta dagang teh mundur bae barang ganti ngaran Bakrun tah kuari kurang mang Bakrun dagang martabak maju ngan geringan bae hitung-hitung dah hijikeun jadi kurang martabak Bakrun jadi kuari ngaranna martabak Bakrun alhamdulillah dagang na maju dagang martabak gering nanteu ngan moal kebal paeh